sok silih ajenan dina tata cara sanajan beda. Inilah nu disebut konsep hati. Bari hati nu alus mah pahampura. Amal leutik ku Allah bisa ditampa lantaran hatena alus. Sok catat ku ibu. Maca Quran alus, hatena alus, maka bakal lahir akhlak nu alus. Maca Quran alus, hatena kotor, maka bakal lahir asa aing pang-Quran. Pangaosan alus, hatena alus, bubar pengajian bakal neurak dina ladang pangaosanana. Goreng kasalaki balik ti dieu ingat kana dosa geus nyarekan tadi subuh. Pan langsung aya. Salaki nanti kunaon ayo maneh balik pengajian jadi lebay. Rujin. Aya perubahan sifat hirup. Sabab konsina adalah hate nu alus, pengajian alus, hate alus, maka bubar pengajian katoong akhlakna ge jadi alus. Tahajud alus, hatena alus, bubar tahajud bakal katempo tawaduh. Tahajud alus, hate kotor, bubar tahajud ngelak cangkeng asa aing pan tahajudna batur nu tara dianggapeun neraka kawin kabeh. Kunaon sia kajigan nu gablek wae neraka. Bener. Mata hirup konsepna adalah hati. Lamun hate geus katempelan ku sifat sirik, bidik, jahil, kania, istren, panastren, dudumpak, prurumpak. Tah eta nu bakal nutupan mata batin. Saalus-alusna batur bakal rujit nempok kealusan batur sabab hate geus kacocokan ku panas ka batur. Oh, iya demi Allah ceramah ngartieun beda umut-umutan kabeh. Nalika hate geus cicing jeung sirik jeung bidik jahil kania istren panastren panasan teu kaupan cegukan ta eta nu matak nutup mata batin. Panon ieu bisa molotot tapi panon batin moal bisa muka. Saalus-alusna batur disingareupan ku jelema nu sirik hampura beuki alus batur beuki hayang nyiduh kana beungeutna. Oh well. Daun murag teu bisa munian dunya. Daun murag teu bisa munian dunya, tapi lamun daun apal kana panon maka dunya moal katepok. Lamun hate bersih teu kacocokan ku panasan, ku sirik, ku pidik, ku kangewa, ku kageuleuh. Hampura lamun hate geus bersih bisa lalajo ka alusan batur. Lamun hate kotor moal bisa narima kana kaalusan batur. Matak nu nyiksa awak ibu, nu nyiksa awak bapak, nu nyiksa awak kuring, hampura lain Allah tapi tak keayaan hate sorangan. Batur nyeun gedong panas tiris. Batur jadi kades ratu angen. Batur meuli motor olam. Batur meuli mobil muntaber. Batur nyeun pila darah tinggi. Pilana 2 stroke. Bengo ongko. Sagedeung deui Pak geus kitu sagedeung deui. Batur meuli mobil 2 pae. Anu nyiksa awak sorangan tong nuding Allah, tong nuding takdir. Tah sabenerna kakotoran hate sorangan. Mata kolot baheula palanyang umurna. Padahal nu didahar ku kolot baheula teu kurep jeung kesehatan. Kolot baheula nu dituangna tutut. Nu didahar leunca. Nu didahar takokak. Dina gawir aya jonge, jotang, babadotan, pucuk sintrong dikares we. Tapi tempo kolot baheula jag-jag, sehat, palanyang umurna. Padahal cek kedokteran, cek kadaharanana ge baheula mah eueuh aya dina kedokteran. Tapi nah sehat, ternyata sehat karena hatena nu sehat. Ayeuna kadaharan 4 sehat 5 sempurna. Geuning darah tinggi. Bener. Bandungan hirup si miskin teu pernah boga penyakit malaria. Nah, ka si miskin mah atuh reungit teu ngegel si eta keur udud bakona bau, pae reungitna. Karena mobil teu hayang da teu boga bensin. Karena motor teu sudi da teu boga ongkos. Nu miskin lempang we. Matak penyakitna paling-paling roromeheur. Teu hayang uclak-eclok kunyam injem. Nah, nu miskin teu boga tanon jeung lamun minjem ge hampura kanu eueuh tanon mah jarang dibere. Bener? Paingan jag-jag, paingan sehat, sabab sumberna adalah hate nu sehat.
Sagala nyampak sagala aya, gedong boga, sawah aya, mobil boga, hampura ngarenengna jeung jelema nu leuwih. Urang mobil teh misalkan mobil carry bueuh ngareneng jeung jelema nu boga Avanza, maka nu carry hayang naik kana Avanza. Boga ieu mah hiji, ngareneng jeung jelema nu boga imah dua, maka nu hiji teu bersyukur sabab ngareret batur geus dua. Deuk di mana dinikmati hirup duniawi lamun kitu. Well. Jadi kurang kayak rada aneh ya teh. Lamun ustad digamis, diudang, disorban, abdi yakin mustami teh langsung kieu. Dulu jeung sumpin al-muhtarom. Nah, ada ka urang mah karek nolol tina mobil. Well. Cing lain assalamualaikum kalau well. Nah, atuh negerana celana biasa, baju biasa, ngomong biasa. Nah, anak kudu kumaha? Lamun pengajian karena baju, yeuh catet, tiung boleh seragam, baju pek seragam. Pertanyaan, nah seragam jeung hatena? Eta lebok kadinya. Tiung seragam, baju seragam, ari hate sarua sararea ge. Quran dibaca, hadis diaji, Nabi Muhammad, kiblat Ka'bah, salat 17, tapi naha parasea hate nu teu saragam lur ah. Oh bener. Bodoh. Batak cek kuring oge nu kudu dibersihan mah hate lain saragam. Baju saragam, tiung saragam, ari hate teh saragam mah anger mah mungkin tiung batur. Saya temannya anyar moli tapi geus pelea atuh paduli we. Apa? Quran sarua 30 juz, 114 surat sarua. Hadis sarua. Nabi Muhammad, kiblatna adalah Ka'bah, salatna 17, tahajudna sarua. Naon nu beda? Hiji eusi hatena matak nu kudu disaragamkeun teh hate. Karek ngalusan banget mah babari teuing kulit hidung aya bodas meuli we skincare. 2 minggu bersih. Kan engke ge kakami na punuk angerenge. Geblus kana rumah tangga skincare kabeuli dengan sangu henteu. Atuh banget bodas awak begu. TBC paeh we ka dieu. Nepi ka kitu-kitu namelaan dangdang. Halis geus alus krok ganti ku patlot. Balik pengajian ngadat ngamuk jeung salaki. Naha leungit hiji. Buluh panon geus hade samung kudu panjang. Paman teh alus pira 2 poe. Coba ibu mau motor buluh halis panjangan. Motor geber gitu teh. Jebrot tabrakan ngok dina walungan. Ani watir eta melaan dangdang buat nyelakakeun diri. Keheul atuh kan. Matak nu kudu disaragamkeun teh hate. Bener? Iya pengajian jujur ladang saragamna hate. Aya we duaan anu teu saragam, teu mungkin anak gerhana bisa datang. Nah, aya nu tidak sepakat. Bener? Coba ya ladang dari keseragaman. Indonesia maju ladang daripada keseragaman. Matak zaman baheula muharaman tara pangaosan. Tapi nyaragamkeun hate babarengan. Kunaon? Ada makanya kunaon? Ku hajat buruan. Baheula sok ngayakeun hajat buruan setiap datang bulan Muharram. Di jerona hiji aya sasajen, 2 aya duogan, 3 congcotan ku gula goreng, 4 aya parawan teh. Ngariung tumpeng congcotan ku no. Geus eueuh aya mah nya. Nyieun kadaharan diwarna-warni dibeureung-beureung. Kegetuk pulas ku beureung. Roti pulas ku beureung. Pan aya nu Muharraman ukur bibir nu beureung. Bongkar naon makna kolot baheula dina bulan Muharram sok hayakeun hajat buruan ngariung mungpulung hiji aya sasajen teh artina naon Islam bakal maju lamun sasajen geus saajen teh saling hargaan saling hormat saling memahami sanajan dina perbedaan hargaan bedana batur da jelema eueuh nu sampurna pasti aya kurangna sasajen. Gening simbolna kembang disebut parawanten. Ai parawanten murni asli tidak pernah tersentuh lain nu ieu. Ieu mah geus lain atuh.
banyak parawan kieu banyak ya parawan datang kurang kuat jika nafsu tah yang gabruk teh parawan mah anda lemi atuh dia mana ke ka urang ngaliwat teh pak kiai kuat jika mau parawan teh murni asli Islam bisa maju negara bisa berkembang lamun parawanten ngamurnikeun deui kana katauhidan la ilaha illallah jerona la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah teu aya nu nakdirkeun angin Allah teu aya nu minterkeun angin Allah teu aya nu ngabisakeun angin Allah teu aya nu ngajadikeun angin Allah teu aya anu sagala-gala angin Allah mata la ilaha illallah jelema eueuh sombong pakuwu jadi ku Allah dijadikeun prosesna rakyat nu jomblo aya nu pinter hakikatna Allah nu minterkeun pinter dipinterkeun daek didaekeun bisa dibisakeun alus ge di ari urang goblok naon Allah mata dia pengajian kade ulah sama neng daek di marana ngabri pengaosan atuh asa teu kudu kikituan eta bibir berarti geus boga rasa maneh daek geus tahajud heueuh ayat hayang ditanya kunaon jika nu tunuh tahajud geus 30 poe teu eureun-eureun aku mah sia we artinya naon di aku padahal daek didaekeun bisa dibisakeun alus dialuskeun mampu oge dimampukeun dibalik urang aya Allah berarti sagala-galana Allah anu mere ka urang jadi urang mah teu walakaya tak eta disebut parawanten ngan kusabab aya mah nu pinter asa pinter itu pinter ya pinter akhirna pinter lain dipigawe tapi pinter diadu-adu akhirna pasea dan nu bodoh mah tara pasea da ngarumasakeun maneh nu sok pasea mah nu pinter teu ngarti-ngarti aral anjir ari heueuh atuh aya nu bodoh pasea mana mah hirup teh bodoh rumasa heueuh ketang da urang oge sarua we bodoh beres coba nu pinter boloho mana mah gagabah kitab naon sok ngomong dek sapinah jurumiah sulap topek ticat matek maani bayan balago dek alur luar marjan hafal urang mah sok debat tangtungkeun di mana tempatna nya garelo saurang we nu pinter eta teh nah ari nu bodoh aduh dina politik anu sok pasea elit politik, rakyat politik mah teu pasea. Rakyat mengadun yang serikeun aya jelema nu parasea. Kamari geuning zaman Anies Baswedan si tebu bade ka saha Anies Baswedan naha hayang jiga Jakarta ari ibu di mana di Jatinangor. Cing dari plan dieu hayang ka saha abdi mah Prabowo naha karunya we 3 kali eleh wae. Cing dari belah dieu nya hayang ka saha abdi mah Ganjar Pranowo naha dewasa jeung koloteun naon cirina eta huisan kabeh teu pasea tapi keur elit politik burger pahereng jeung pasea nepi ka detik aya can anggeus kunaon mereka punya kepentingan sedengkeun rakyat mah teu butuh amat ku politik bener geus saha we nu mimpin ge anggar biasana teu ditulungan tatangga we ngaranna nya sok saragamkeun hati mata entong nalus-nalus saragam kalau pengajian karena saragam tak cirina eta pangaosan babari bangkrut nah kapan ibu-ibu mah ngagugu ka kiai hasil ngagugu ka salaki mun ceu kiai wayahna Senin bodas maju bodas kabeh Selasa hejo kabeh Rabu burung kabeh Kamis ungu kabeh nepi ka Sabtu cek salaki riren mah naos teh naha jangar kana hulu beak tuh iya tah nu kudu jadi saragama hate bener dek NU dek Persis dek Muhammadiyah saragamkeun hate Persis Persatuan Islam saha umat Islam anu mung bersatu maka ngaranna Persatuan Islam Muhammadiyah Muhammad adalah nabi dia adalah pengikut apa urang teu pengikut Nabi Muhammad secara teu langsung urang oge Muhammadiyah Nahdlatul Ulama urang jelema-jelema anu nutur-nutur para ulama apa urang marumasa jelema bodoh nuturkeun para ulama secara teu langsung urang teh orang NU jadi dina awak kabeh teh aya Persisna aya NU-na aya Muhammadiyahna lamun ditempo tina ngaranna nah mage jeung beda-beda nu tahlil ge anu sarupa Allah sok lamun anu maot rek nu tahlil nu tungkul nu ngideug nu muter la ilaha illallah ayo lagi dong
lo ilo Cinten mang nah tetungkul tempo bencana kumanen tungkul mengadon sare. Jadi emang di budak gede ngarah teh sare. Anu paling baur memutar sajam setengah tahlil illallah. Nah ada teh dahar-dahar acan kuat pias banget eta. Bubar tahlil gorokok burung. Rada curiga urang mah isukan bawa-bawa cing teh aya nasi eta tahlilan batur bawa-bawa urang isuk mah cing teh diuleum ti tahlil si eta. Aipek teh henteu ibu alhamdulillah. Tahlil poe Kemis poe Jumaah teh Jumaahan. Bang Ganing bagian ngahotib. Deg ngahotib kan katempo biasna. Debeureun bati jangan. Alus ngahotibanna dengan tungtungna bapak-bapak ibu-ibu. Bener cenah ahli wiridan jika udah metepung jeung Allah. Alah cenah. Bapak aya namakeun usum Mbak anu ngatas namakeun Allah teh ngawangkong jeung malaikat anu telepon Allah. Tah ieu mah lain tepung jeung Allah. Sing teu naon maneh ceramah teh mah nyebutkeun tepung jeung Allah. Nabi Musa wae teu sanggupeun. Cek Nabi Musa Gusti abdi hoyong ninggal gambaran salira Gusti. Kumaha cek Allah tuh tempo panon poe serat Gusti, nempo panon poe ciptaan kami nyebut serat, komo nempo kami nu nyieunna. Ieu pada ahli wiridan nyebutkeun tepung jeung Allah. Mun tahayul teh bebeakan. Jeung teh kumaha bentukna teh lamun maneh tepung jeung Allah? Naon cenah ranyai? Oh, dianggap kica-kica geus eta. Rek nu tungkul, rek nu agideg, rek nu muter tetep nu dibaca mah la ilaha illallah. Tah eta eusina maka ilmu teh cicing dina tilu qalbi, qauli, fi'li. Qalbi hate, qauli ucapan, fi'li pagawean. Maka kolot baheula ditempokeun barangna. Mun sasajen gawena kudu silih ajen, mun parawanten gawena kudu ngamurnikeun tauhid kana la ilaha illallah. Lamun barangna kembang urang Islam kudu bisa nyengiptan sakasa kabeh umat Islam sabab Allah wae pakades bisa dihargaan batur hakikatna lain pakades nu berharga tapi Allah nutupan pakades. Oh, pakades bisa dihargaan batur lain pakades anu berharga anu terhormat tapi Allah nutupan aib pakades. Ibu bisa dihargaan ku batur lain ibu anu berharga tapi Allah nutupan aib ibu. Nana gerhana bisa dihargaan batur lain kuring anu berharga tapi Allah nutupan aib kuring. Allah nu boga manusia nutupan aib manusia. Pertanyaan, nah ari manusia bet ngabongkar aib jelema, ari urang makhluk di mana? Allah wae nu bogana nutupan aib ibu, aib bapak, aib kuring, tapi nah urang manusia bet ngabongkar aib batur. Nah ari urang makhluk di mana lur? Berarti makhluk anu hatena sik-sik melik sulit hati hayang lalajo kasalahan batur teu sadar kana kagoren patutan diri sorangan. Oh, 200. Semangat keren. Aya teh aing mah kades ngumpul. Bayo. Coba. Oh iya, sebenarnya. Lamun tiap ceramah ieu aing mah bagja. Nuhun banyak sing parek nyeli, sing dekat rezeki, anggang balai jauh cocok. Aya teh doa teh keur nu mere. Ari bapak anu bade umroh namina teh payayat acan mere mah moal maka di doa. We ngadoa nyalira. Gening aya kembang silih seungitan tutupan aib manusia. Gening aya duogan, naon aya duogan? Bawa kana cau, mun cau sasika, mun pare sageugeus, lamun duogan samangar, lamun hijina Sangulu. oke. Keren ya, ilmu kolot bala keren. Lamun cau sasikat, lamun pare sageugeus, duogan mah beda Pak, sasira. Islam bakal maju lamun jelema na geus sasira, sapamikiran, sapamadegan. Kunaon ayeuna Islam seuseut maju, jelemana loba pamikiran. Budak leutik digoda ku game online, pemuda digoda ku judi online, kolotna digoda ku pinjaman online. Nyaho urang oge da. Henteu mah teu kana online-onlinean kan kambang emok sarua.
Inilah godaan. Matak simbol kolot baheula di bulan Muharram itu keren. Maka ilmu ku kolot baheula dibuktikan dina gawe. Matak baheula mah teu ngarti Quran, teu nyaho hadis, tapi akhlak geus mirip Quran jeung hadis. Ayeuna apal Quran, apal hadis, tapi akhlak anggang tina Quran jeung hadis. Tuan, lain sabar ngomong nu merek ya tuh, makan ada nilai ceramah tadi nilai. Cuma kau sih. Hah? Pak Yayat nu bade umroh. Gacat. Oke, cenah dana bagi ngaharewas kewe cenah akan terakhir. Nah itu dia ngomongkan gara ngomongkan abdi. Dia cenah ngomong nado. Terus sangka cenahnya Ustaz eta keur kaset cenah alus ceramah. Oh, maksudnya pemberian mereh henteu atau muji-muji anu paling kalau mereh henteu muji henteu ngaledek heueuh doraka nu kitu mah mama jeung doraka mereh henteu terus muji henteu ngaledek heueuh jeung sik-sik mah ikhlas eta Pak aya nu leuwih jero ternyata ilmu teh cicingna dina tilu rupa qalbi qauli fi'li bareng qalbi qauli itu menurut bapak yang ngapungkul Ari iya Swantan ke kuping katanya ibu suatu kolbi kauli pilih belah dia kolbi kauli pilih belah dia kolbi kauli pilih pernah ku bahasa Arab dasar bener mah ilmu ulang Sunda hate ucapan perbuatan cek urang Sunda tekad ucap lama jelema nu boga ilmu bakal katempo tekadna bakal katempo ucapanana bakal katempo dina lampahna lamun jelema luhur ilmu ukur bibirna alus orasina alus wiridanana tapi leungit pagaweanana pasian jalan atuh bah wios wartasan sanes aing mah demi Allah ceramah kakara di kieu mah jauh tembok dina YouTube dina Facebook anu ceramah nu sok di dieu mah kembangkeun budaya kieu teh tapi ka urang unggul ulah ka baturna tekad ucap lampah jelema nu boga ilmu bakal katempo tekadna bakal katempo ucapna bakal katempo labahna goreng lamun jelema atas nama boga ilmu tapi batur nyeri hate ku bibirna hate kusut wae tapi pagawean goreng wae di mana eta ilmuna ukur samet hafalan can jadi amalan sok atuh deui tah ilmu urang teh karek samet di dieu sararea teh Pak nana gerhana sarua bapak sarua ibu sarua matak paingan kuring teu hayang disebut al-mukarram teu sudi disebut ustad mung disebut kiai komo beditur disebut ulama mung nolak demi Allah nama kejeng nolak sabab kuring teu butuh gelar tapi kuring nyaho kana gawe saenggeus boga gelar Pak Kades moal hayang jadi kades lamun apal gawe na jadi kades ku sabab hayang teh kudu apal kana gawe Umar bin Khattab ditunjuk jadi pemimpin nyegruk curik 7 poe 7 peti kunaon nyaho kana gawena rakyat lapar Umar nu bakal ditanya jelema miskin Umar nu bakal ditanya kalaparan Umar nu bakal dipentar pertanggungjawabanana mata Umar mung jadi pemimpin sabab ngarti kana gawena nu ayeuna anu ayeuna jara di pejabat nabo kerem seng grup nabo ade aspin dikat disebutna pada kan ya iya we kalau dia di mana ibu teh ke iya we sebenarnya nana gerhana disebut ustad mung disebut kiai mung disebut ulama mung nah sabab kuring teu butuh gelar manusia tapi kuring ngarti kana gawe saenggeus jadi ustad naon tugas ustad kiai ajengan warasatul anbiya pewaris para nabi ngawariskeun naon ka ustad kiai nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean
Ai kuduit mah urang sok babari poho kana ceramah. Nabi ngawariskeun unggal peuting tahajud, baru sampean ladang tahajud. Gerak ngacung ustad, gerak ngacung kiai, gerak ngacung ulama. Nah bener urang baru sampean ladang tahajud, nu jelas nama baru sampean lantaran asam urat jeung kalingsil. Apakah urang geus berhak nyandang gelar ustad kiai hampura acak daripada ada jauh. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, duhana unggal poe. Ustad nu mana nu duha unggal poe tahajudna unggal peuting. Mana pikiran kadinya tah. Kata teu hararayang disebut ustad ge teu arah teuing. Ari heueuh. Ibu cenah 5 pangaosan, ibu cenah ngiblatna ka Siti Khadijah, cikan urang uji. Siti Khadijah mah teu pernah ngabaeudan salaki. Coba ieu. Can meujeuh disebut ahli pangaosan. Sabab can katempo ahli dina peribadahanan. Aduh. Beurnya. Aku mah sering pisan ngabaeudan salaki. Uyuhan we salakina kuat. Nabi ngawariskeun bager, ustad nu mana nu geus bager. Sabda ieu bahan tapakuran sararea. Nabi teh ngawariskeun bager. Mana bukti kabageuran Nabi? Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disayeur dibikeun. Kana gerhana boga jam, penta ku ibu dibikeun moal. Tah ibu teh eta teh suudon. Ai banyak urang salila ngadeunkeun ceramah teh bare res hate buat kieu hate. Pun kalalotor. Tapi kuring yakin ibu nyebut moal teh yakin. Mama kejeng yakin, nana gerhana lain ustad, nana gerhana lain kiai, nana gerhana lain ulama, nana gerhana calana biasa, baju biasa, ngomong biasa, berarti kuring adalah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Mata sikap ibu bapak ka kuring biasa-biasa. Kepodo datang urang keprok da lain japati. Keren. Inilah kolbi kauli pilih. Jadi jelema nu boga ilmu ka ciri hatena herang, ngomongna tara nyikeung, pagaweanana teu oleh tawado, sabab ilmuna deuk dibawa ngahargaan batur, nganggap batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih mulia batan urang. Lamun di antara ieu kabeh jelema pinter, maka nu bodoh iwati kuring. Lamun urang dieu kabeh ahli ibadah, maka nu ngedul ibadah iwati kuring. Lamun urang dieu calerdas, maka nu boloho iwati kuring. Sehingga kuring dididik ku Allah teh keur ngahargaan sasama hirup, sabab batur dianggap leuwih mulia batan kuring, lain kuring nu kudu menta di ajaran batur, tapi kuring kudu bisa ngajaran batur. Maka so da bener mun ibu hayang diajaran batur, ibu heula ngajaran batur. Aya di ajan batur hayang ekeun ka batur jam motrot di ajan lain dicabok. Kuncina adalah hati. Tah ieu teh disebut teh budaya. Aya budaya teh nada, aya nada teh tradisi, aya tradisi teh kabiasaan. Leungit budaya, leungit bangsana, leungit budaya, leungit kabiasaan. Di urang kamari Idul Fitri kolot baheula sok nyieun rantang dieusian ku kadaharan, anterkeun nyai ka dulur maneh, dituliskeun dulurna hiji-hiji, sangkan budak wawuh jeung dulur. Poe ayeuna geus leungit, akhirna bandungan ku ibu, dulur asa batur, batur asa dulur. Teu cara dulur nu beunghar kakara di aku eta mah wargi abdi. Coba dulur sangsara kalau bahajat ngadak-ngadak dulur nu sangsara jadi babu dadakan. Leungit budaya. Di mana teh? Oh, sekdes. Oh, sekretaris desa. Oh, da loba aya kaur umum, aya kaur perangkat desa teh kan lain duaan. Ibu mah rakyat biasa. Ayo berapa? Dekat Suryon di sini mama cenah rakyat biasa. Aduh, ampun ya Allah, bismillah. Ben bersyukur ya. Lain benernya da tadi kayak gitu abdi ka kolot, cing teh mah doakeun abdi ka mana cenah mane, cing teh perbatasan Sumedang, bejana mah Jatinangor, ieu teh naon? Banjarmasin. Oh, jangan didoakeun ku masing hasil. Tadi mah banget abdi teh berwibawa ibu polisi. Kuat
Ustad Damang TNI, Ustad Damang Pak Kades geus sarua, Ustad Damang. Nah, ada naik kapang mau doa aya dong dijabah, ngadak-ngadak walau diroba jadi beungeut bereun. Kabuktina harayang mere sararea. Bener ya. Abdi ti ditu lupa ka dieu, beungeut abdi wibawa. Naik kaluhur panggung dirobah jadi beungeut bereun. Tapi ka eta rakyat biasa ge hayang mere. Kumaha tuh lamun belah dinya mung mere anu boga pardi teh belah dinya. Budaya nada tradisi kebiasaan. Jumsi RT teh sebut. Jumsi KB dipatok tajalan teh berjumsi si A, si B, si C bersih pajumaah ayeuna mah boro-boro RT kades wae geus moal seukeut ngomong tita jumsi. Jumsi kumaha ceuk rakyat jeung gue nu menang BLT wungkul. Leungit budaya gotong royong, leungit budaya kebersamaan. Tak kudu nama kades teh song deui teh da kitu teh. Sabalikna ilmu urang alhamdulillah karek samet bibir gedong sigrong mobil mewah sawalega cek ibu teh alhamdulillah ya Allah mama rezeki boga sawalega dahar mirasa budak jarugala alhamdulillah teh kudu aya gawe di mana gawena tulung nu butuh talang nu susah gerak tempo rakyat leutik gerak tempo fakir miskin sok bantuan ku harta ibu lamun bener alhamdulillah ieu mah alhamdulillah dibaca IBL teh hayang. Tapi kalau RT dicarekan, RT kelo, RW edan cerita kunaon mak, batur menang BLT aing teu yai kosong oh iya teh ada duit yang mana wadah ale-ale nah kosong dia mah bener paliter ide nanti halus di sini Pak ya di dia ya Pak tidak oh nuhun usul ibu tanya ibu nu usul duitnya pada asal tadi itu ibu mah sekadar usul hukum. Lamun bener ibu beunghar gedong boga sawalega alhamdulillah buktikan ku daek nulung nu butuh nalang nu susah ieu mah alhamdulillah kana BLT hayang RT dicarekan RW gelo RT edan batur hayang menang batur urang mah hayang menang BLT nanaonan hirup kitu berarti leungit alhamdulillah ahar kasihan jalan deui bios tong nyarita abdi mah rakyat biasa tau da aya rakyat rakyat biasa rakyat luar biasa nu penting mah 50 we jeung 100. Aduh ampun ya. Geus asup kana muharam. Jadi pada dasarnya kunci hirup itu adalah lamun ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, saalus-alusna Bapak Kades nyieun program hampura. Hareupeun jelema nu kotor hate mah bakal ngomongkeun, "Deh, asa kapuji teuing." Panas ya. Saalus-alusna ibu pengajian tetep hareupeun jelema nu ngewa mah bakal ngomongkeun. Di marana dieu pangaosan. Teu arari mending we jiga urang tawado hirup mah. Si eta ngomong tawado tapi ngomongkeun batur asal lieur hirup. Tong ngaladenan jelema nu kotor hate. Nah, bisa saruana. Tong ngaladenan jelema nu kotor hate bisa saruana. Mata nada ngeunah soteh lamun katempo nada adan ngeunah make nada Allahu Akbar punten cenah di anti nada ku masih lain sok adan leungit ke nada Allahu Akbar hayalah sholat Allahu Akbar yakin urang mah eueuh nu ka masjid na gitu saking kumbung make nada ngaji ngeunah make nada a'udzubillahi minasyaitonirrajim make nada urang Sunda baheula boga nada naon ngaranna sawer panganten bulung jalan rahayu ngembat jalan nala rabi
dus kaniakeun gitu maksudnya. Awor kedah ucap amal nyubadanan kewajiban tapi kudu sabanding ti lahir nepi ka bakti. Awur kembang malati, awur kembang kasturi, diawur kaheman, diawur kanyaah, diawur ka asih, awur. Jadi mah pemirakyat anu luar biasa mah 100, pemirakyat biasa mah 50 gitu. Oh gitu itu ciri oh karek apa? Atuh lamun boga 10 kumaha? Rakyat luar biasa, rakyat biasa. Jadi rakyat B aja gitu. Nada menang P alus we ngan ulah coba-coba Fatihah make nada eta diomongin. Bapak ngimaman di tukang 60 eta maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Deuk kumaha aminna coba. Jadi nu teu meunang teh pahili. Orang Sunda deui nu boga tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran. Eta makna dina agama. Tong sok ngagenggeregeun pagawean batur da urang mah moal sanggup jadi batur jeung urang lain pelaku jiga batur. Mangga bisi bapak ngageureugeur urang. Papalegan ceramah teh sok naik bapak ceramah di dieu pingsan. Tapi kalau ceregan jadi kades teh lamun Pak Kades kasihgeung disebut teu balik jadi kades pikeun saminggu Bapak Kades kasih itu moal teu bengek. Jadi kades ayeuna maruk teu riweuh nyengeurepan rakyat kahayang ngaloba badak kalung jadi ustad dipikir-pikir. Nah, ustad batuk sautik amplop biji. Coba kades dek tausiah dek ceramah dek sambutan dinu hajat ge bobol duit kudu merek. Atau saya abdi mah dek jadi ustad moal jadi kades. Sok we Pak Kades tuluy dek 3 periode ge bae karena ibu antap cenah Pak Kades 3 periode 8 kali 3 sabaraha tahun karena antap tah sakabis ari hayangeun tuluykeun ka dieu. Urang-urang mah entong rakyat mah entong lalajo we. Ya, bisi teu kamentalan. Bisi teu kamentalan. Maka nada itu menang make nada. Ngantong pahili. Ibu resep dangdut silahkan. Tapi ulah pahili jeung adat. Ya dangdut. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Begitu indah di mataku, cinta sejati diriku. Seandainya aku bersatu denganmu. Oh, lamun orang jadi ustad dan miluan akademik menang. Suara halus kan? Si Saiful Jamil kerebek goreng. Ayam modal. Tunjukkan kemana langkahku ini. Dalam hidup, dalam cinta, dia yang paling ku sayang. Tuh lumayan halus. Padahal ya kan muji mah urang ada sorangan. Dangdut ngantong pahili jeung adat, lamun adat jika dangdutan digemuk masjid. Aya rasolah aya rasolah ape omongan eta. Iya disebut tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran keun antep ceramah bagian keras
aya Habib Rizik jeung Habib Bahar ceramah bagian lontong, aya Abu Ya Muhyiddin di Sumedang ceramah bagian maca sholawat, aya Kiai Haji Salimul Apik di Kutawaringin ceramah hayang nu jiga koboy, aya Epi Effendi makelakeun jaket kulit ceramah nu hayang jiga ojek online kurang sok kumantung sakarasep masing-masing. Aya atuh nu resep ka kuring heupe, aya nu ngewa tong maksakeun jalan gede keneh leuwih hade mantog resep. Lah aya itu nu mantog teh kitu. Kapan judulna teh aya nu resep aya nu ngewa gitu Pak. Lamun ieu kabeh resep sok tuluykeun ceramah nepi ka beresnya. Lamun aya nu ngewa tong maksakeun maneh jalan gede wih. Mata cirian ku apa lamun anu balik berarti si eta nu sisi balik. Kan akhirna mau tulus balik. Kan tempo dina seuri tempo nu bebas hate barapatap si eta sulit hati seuri lagi kieu insyaallah datang ka ieu borolo we ongkot nyiksa diri sebenarnya mah hirup mata gerapinjeun sifat ngewa ka batur boro-boro kanu bener kanu salah ge ulah pernah mika ngewa sabab urang ge sarua boga kasalahan nu sarupa jiga batur batur judi, batur mabok, batur zina, tong geuleuh karena dosa batur, tong nyeungseuikeun dosa batur. Kade urang ge boga dosa nu leuwih ti judi, leuwih ti zina, leuwih ti mabok. Naon eta? Sombong saenggeus urang ngalakukeun ibadah, maka sombong pangkatna iblis. Iblis ahli ibadah, iblis ahli masjid, iblis ahli Quran, iblis teh hebat, 80% ilmu iblis menguasai, tapi iblis naha teh jadi kakasih Allah, sabab iblis boga sifat sombongna. Nu paling paur urang Pak, tahajud henteu, duha henteu, baca Quran boro-boro ka masjid jarang, ai sombong geus tiba heula. Boa-boa iblis teh ieu guruna. Well. Bener? Asli. Kunaon di urang sok diajakeun muharaman bongkar nyata mang matara tara muharaman wios nyata mang maosok heupe nah bet kitu silih hargaan kuring mah datara tara muharaman kuring mah kan aya ieu teh duit edek nyumbang we kana panggung-panggung wae mah ngan kuring moal datang lebih pantes leuwih alus leuwih berharga Pak katimbang duit teu datang dirina teu datang isu mah comrot di tukang nu kieu atuh tanduk hayang pasehat eta dan bisa gitu tadi kopi ya itu bahaya menikah ibu di jilbab apakah geus di jilbab jeung hate-hatena lamun jilbab ieu mah babari ibu tinggal meuli tapi nu hese mah tah jilbab mata batin lamun ibu geus bisa di jilbab ieu tuluykeun jilbaban hate jilbaban panon jilbaban ceuli jilbaban bibir lamun ibu geus bisa di jilbab jaga bibir tong ngomongkeun batur jaga ceuli tong resep gosip jaga panon ulah nepi ka molototan ta eta jilbab jilbab badak pebeletak wae jilbab badak ngosip wae jilbab badak ngomongkeun wae nu kitu di jilbab karek di jilbab lahirna can nepi kana batinna aduh tempo bapak-bapak bari ngaret ka ibu lembong ayeuna bapak di kopeah meunang alus ulah nurutan kuring ulah teu hayang diturutan bapak geus di kopeah pe kan kopeah teh munian sirah aya anu leuwih tibatan eta lain sakadar munian sirah gerabunian eusi sirah naon pamikiran na teu era di kopeah parasea banyak teu era di kopeah tapi parasea apan kopeah teh lambang nutupan sirah bunian atuh jeung eusi sirah matak lamun deuk pasea piceun heula kopeahna era jadi aya makna syariat aya makna hakikat salat oge sarua aya makna syariat aya makna hakikat salat dina makna syariat wajhtu wajhiya lillati fatara samawati wal ard alus bacaanana alus teu bacaanana wajhtu wajhiya lillati fatara alus teu bacaanana oke lamun alus bacaan salat kudu alus jeung ucapan sanggeus salat tapi naha alus bacaan tapi geus salat loba jelema jadi hate ku bibirna loba jelema kaledek ku bibirna loba jelema rendah ku bibirna di mana eta bacaan salat anu ngeunahna karek sama teu keur salat di luar salat geus goreng deui aduh bari marane hadana nu kitu teh geus bener deui nya Pak mata ada juga makna syariat aya makna hakikat mata orang syariat ngawangkul jeung orang syariat nyambung orang syariat ngawangkul jeung orang hakikat moal nyambung
Sebab orang syariat mulai mikiran dunia, orang hakikat mulai mikiran dunia, tapi mikiran akhirat. Contoh orang syariat, ibu dihina jadi hati, diledek jadi hati, dipitnah jadi hati, dituding jadi hati. Bukan ibu mikirnya secara syariat. Tapi coba ibu mikir secara hakikat. Hakikat itu nganyang ke alam pagetok, alam itu tuh, alam akhirat. Ibu diledek batur, kena tutup umur 70 tahun beres penghinaan anak, 80 tahun beres penghinaan anak, tapi akhirat hina nasa enam. Ibu dihina batur, diledek batur, dipita batur, artinya Allah teu ngamuliakeun ibu ku penghinaan batur. Lain di dunia, tapi engke di akhirat. Tapi sabalikna jelema nu ngahina, Allah ngahinakeun di akhirat sangat enam. Mangga emutan. Kada bisa terharti ya. Ibu dihina batur, diledek batur, dipita batur, dituding batur, nyeri. Sebab ibu mikiran secara syariatnya. Tapi coba pikiran secara alam hakikat. Ibu dihina, diledek, dicaci, mau nyeri. Artinya Allah dengan muliakeun ibu ku panghinaan batur dengan syarat ibu tong ngalawan nalika ibu dihina batur. Mulia di akhirat, hina di alam dunia. Tapi sebaliknya jelema nu ngahina ka awak ibu di dunia mulia, tapi di akhirat hina seumur-umur. Mangga lembok tapi sararea. Maka puntennya anu sok ngahina batur bibir ada di kaputnya. Gele aing mah tidak. Maka na ceuk ka aya alam dunia, aya alam akhirat, aya lahir, aya batin. Payaya bade umroh, syariatna bade umroh. Hakikatna tepungan. Naon nu kudu tepungan? Hiji inung bapa. Nama gejeng inung bapa, di ditu teh aya ibadah sa'i. Aya ibadah sa'i teh konsepna, lim simbolna Siti Hajar borosot lahir Ismail hayang nyusu nepi ka pinareupna teu aya cayan kukuring-ringan 7 balikan di sofa nepi ka marwah. Naon eta maknana? Perjuangan indung melaan nu ngaran anak, lapar indung lapar anak, nyeri indung nyeri anak. Balikeun ayeuna aya teh indung nyeri anak milu nyeri, aya teh indung sangsara anak milu sangsara. Oh aya oge hampora dibalik indung beunghar anak ge milu beunghar. Maka ibadah sa'i teh kayayat 7 balikan kukulingat di sofa nepi ka marwah. Perjuangan indung kana jadi anak, maka jekuring salat percuma, zakat percuma, maca Quran percuma, pengajian percuma, segala rupa percuma. Lamun urang perkara alus ka batur goreng ka indung bapa, nyurucut cai panon indung murah kana pipi lantaran nyeri hate ku kawan anak, salat zakat saum ibadah jadi tolak teu ditarima lantaran indung nyeri hate ku sifat jeung lampahna. Ya, cekuring oge makna jero mah eta ibadah sa'i. Ari karek kukurilingan di ditu mah babari teuing teu sopa ka marwah yang muriling, tapi sabalikna Pak. Inget karena dosa urang kana jadi indung jeung bapa urang, cantang tuh jelema lebih ka sadar lebih ka dinya. Bener. Asli. Indung lapar, melaan saha laparna indung? Melaan anak. Indung capek, melaan anak. Indung ripuh, melaan anak. Baheula ibu minta duit ka kolot-kolot teu mere lantaran teu boga. Ayeuna ngariung ibu hayang mere duit ka kolot, ibu ceurik lantaran kolotna geus eueuh, ruk ku padung rap kulmah katurban tanah beureum, kajeun maceak maratan jagat ngajerit maratan langit, ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur, mata kamundeng alus ayeuna mumpang meumpeuh keur araya. Gedong urang mewah, buah kolot mau usum hujan, imahna nyak celakan eueun nu menerkeun, baju urang aralus, buah kolot masa potong teu kabeuli, dahar urang arareunah, buah kolot mah beas mahal teu kapeser. Maka hakikatna amal ibadah nu dipikarido ku Allah, dipikarido heula ku indung bapana kakala Allah mikarido. Allah teu dah. Maka urang mah bakades mun inet-inetan tara minta doa ka susah ka indung. Mah doakeun abdi ka mana-maneh. Ka mana itu? Bunisari, Banyu Resmi, ka Banyu Resmi. Oh, cenah kumaha didoakeun sing hasil. Ieu teh doa indung, da tukang son mah ngajentul teh tadi teh hasil-hasil. Da eta teh lain minta doa ka indung itu gede gawe teh. Simpen teh. Badak indung asli ulah kuburan batur di alus-alus kuburan indung nepi ka rambat 7 fuet. Ulah ika batur suntangan, ika kolot pun tan kita becus, budak nanahawan gitu petak tuh. Bah, karena ya hayang belum berang deui. Kayak ada kudu genep lah. Aya nama geus. Oh, waktu lagi. Mata lalakon kahirupan manusia mah di dinya tempatna. Ladang muharaman teh atuh-atuh alus-alus ka kolot. Ladang muharam teh atuh mun pamajikan alus-alus ka salaki ibu. Ladang muharaman teh atuh lamun dulur alus-alus jeung dulur ibu.
Nah, tilu berupa ancaman. Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak. Hiji, sapanjang anak goreng patut ka indung bapana. Dua, sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina. Tilu, sapanjang dulur goreng jeung dulur. Nah, mangga terjemahkeun ku masing-masing. Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, sapanjang anak goreng patut ka indung bapana. Dua, pamajikan goreng patut ka salakina. Tilu, dulur goreng jeung dulur. Cek goreng-goreng naon sok. Salat ibu hayang ditampo mah babarik, tinggal nu tilu tadi pigawe ka indung alus, ka salaki alus, ka dulur alus, beres hirup. Salat alus, bibir kemana karep ngomongkeun batur, mika ngewa batur, mika rujit batur, ai si eta salat henteu kitu. Berarti karek salat secara syarat jeung rukun, can salat seperti dina perkara saenggeus salat mah can dipigawe. Bener. Ai salat aya ruku. Naon makna dina hirup? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim gitu. Kening aya nu sababaraha jawabanna subhana rabbiyal azim, aya nu make wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, tanu belah di mah teu subhana rabbiyal azim, tanu belah dia mah beda subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdihi. Banyak teh jahel. Makna dina hirup. Tawadhu hirup. Tawadhu hirup rukun. Jadi dia buka Jepang, baca orang Jepang. Kali kata geromai, hai. Bapak kampurannya, kuring 40 tahun. Ya 40 tahun. Mun bapak di umur 40 hiji, 42, 43, 44 tapi kaluhur. Ulah suntangan ka kuring. Kuring budak merah 40, maka kolot teu meunang suntangan ka kuring. Deuk suntangan mah wayahna 3 salapan ka handap. Secara umur Pak Yayat usia berapa tahun Pak? 42. Berarti abdi nu kudu hormat ka Pak Yayat, lain Pak Yayat ka abdi. Nah, secara umur ge ilmuna geus pokok. Boga anak, boga pamajikan, ngalaman di baudan ku pamajikan, ngalaman di baudan ku anak. Coba urang 40 can boga naon-naon, teu ngalaman di baudan pamajikan da can gablek. Jadi ilmu mah aya dibakar. Pakades Yuswa. 4 hiji, berarti abdi kudu hormat ka Pakades, lain Pakades ka urang. Kata cek ibu-ibu, benar cenah Pak Yayat 42, benar cenah Pak Kades pas hiji, Ustad 40, nah cenah asa jauh mora Ustad gitu. Demi Allah kadenge tak, demi Allah kadenge. Teh saha abdi teu ngomong gitu. Gitu tuh asana. 40 ada 84. Berarti 40, berarti Pak Yayat mah 80 banyak. Iya, tampak nu ngomongkeun, nah cenah kares benda geus kolot cenah ieu ustaz mah cenah morakeun itu. Atuing, atuh teu apa. Ta eta jigana. Jeung abdi mah da kumis teu datang, jamot teu datang. Mata ku batur teh disebut ustaz bid'ah ali. Nah, eueuh jamot tah. Oh, cenah ustaz anak bid'ah, nah eueuh jamotan. Dan nabi ge baheula jamotan, aya dijawab, "Ai teu jadi rek maksakeun maneh." Biraku, jangan merah ditapalkeun. Aya teh jadi atuh pada kumaha. Tapi ka sunah Rasul teh dianggap jangot teh sia teh. Cing lah tong loba pasea antara jangot teh jangot atuh. Ai salat barulang teh tong keneh nu kitu digugulukeun ieu heuh. Sing alus ka indung, ka bapa, sing alus ka salaki, sing alus ka dulur. Ibu, mana barangkali yatim aya? Mana sok ka dia naik. Gitu deh. Ayah saudara murah. Pak, seperti kan. Wah, untuk kulit lagi. Wah, bawa ada. Ampuranya anu suudon hate. Wayahna istighfar. Disangkana kuring menang panyawer teh di kubu. Padahal mah jujur, kuring apal di desa aya budak yatim anu lebih berhak tibatan kuring. Jadi ieu teh disalurkeun ka murang kali yatim. Jadi anu tadi ngomongkeun, nya Ustaz kitu make jeung dari pasaweran. Wilujeng berembeungeun. Saha nu goreng hate teh? Ustaz kitu make jeung dari pasaweran. Disangkana meureun urang teh kikituan teh meureun keur urang lain, urang ge hafal. Aya budak yatim anu kudu leuwih dibelaan ku urang. Aditya Kusuma
Mana deh? Ya, Aditya Kusuma tuh ya. Sana sih. Oh. DJ Cynthia Ayu. Bang Edin bos Bako. Nah, ini ieu anu udud. Urut tuh bos Bako ah. Bos Bako bapak teh. Tengah koe, Bu. Bos Bako asane seneng masyarakat. Anu dipanggil ke panggung. Sok, panggung ke panggil. Aditya Kusuma, Cynthia Ayu, Jajang Muhammad Iqbal. Manggas, beli ya kira, sok, tenang. Ibu, anu 150 geus naik, taya nama tinggal ngumpulkan anu 10 ke handap. Maka gelar sorban sok. Gelar sorban mah itu sebar urang kan. Yuk, mana yuk? Sorban mana? Sok, Pak. Abdi bari manggilannya. Sok, Bu. Aditya Kusuma mana? Cynthia Ayu. Ya, Dit, turun naik, Dit. Adit. Bu, bayangan urang dicuekeun. Jajang Muhammad Iqbal. Siswa Herawati. Siska. Hah? Dia baca kesorangan. Kolot deh. Siswa Herawati Nusalaman ngetik lain kurang membaca. Diana Putra. Sinta. Agung Kurniawan. Nita. Naila Hasna Kamila. Sipa Najwa. Febri Latif Nugraha. Aisyah Rapi Gustian. Abdi nabi anak yatim punten nini yatim teu ditampi. Ma yatim teu. Bahekeun eta. Di dieu mah 13, ya hiji 2 3 4 5. Motorina gitu. Foto. Tiasa apa sok? Sok. Asal kalau nu keur di Jakarta budak yatimna sok. Barangkali abdi yatim di mana di Bengkulu antong. Sok, bios ibu murang kali nanti ka dia tapi ibu nak ka dia naik besok. Aditya Kusuma mana bos Bako teh teh? Ning eueuh. Mana? Oh, mea teh. Oh, atos tadi cenah teh. Aditya Kusuma, Cynthia Ayu. Cing teh ngacung Aditya Kusuma. Oh, berarti acan. Cynthia Ayu. Ah, ya. Jajang Muhammad Iqbal. Kamu jajang lain Siska Herawati mana Siska? Enggak. Diana Putra ibu sok wakilan Diana Putra. Sinta wakilan sok bu pak. Oh iya. Agung Kurniawan mana Agung Kurniawan mana? Yuk Gung. Nita sakit saha atuh nu bade ngawakilan. Bu Nita wakilan caket ibu jeung Nita abdi mah caket jeung Nita Talia. Naila Hasna Kamila kamu Naila Hasna Kamila. Sipa Najwa mana atau saya Febri Latif Nugraha. Sini Febri. Aisyah. Oh ya. Rapi Gustian. 1 2 3 4 5 6 7 8. Iya 13. Iya 2 5 deui. Ya. Berarti 4 deui. Coba. Aditya Kusuma. Wih sok wakil, ku bapak sok, kena naon sok wakilan. Pada anu kelar sama lagi bebenangan acan. Nah boleh ngiat teh kemana? Ode pangkat. Sallallahu bari ngadosan bari kitu ah, bari maca sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Kalau kadia orang eta sabaraya Pak. Bagian ngetang duit receh. Mana hiji deui? Ulah aya yatim anu kalangkung. Termasuk bisa jadi anu luar desa ya ge sok teu naon Pak, asal aya di dieu. Ah, dede. Ulah aya yatim nu kalangkung, urang dede. Kamu sakola teh. Ulah aya yatim, pilih ieu nu kadatangan sakieu, ternyata masih kene aya sok masuk. Aya. Aya jamaah anu bade ngahadiran ieu kajian, ajeuna geubis saurna caket masjid, ayeuna ngantunkeun. Ame ningal we anak. Doakeun ku urang sadayana almarhumah rupina sing ditampi iman Islamna, maot dina kaayaan husnul khotimah, dina kaayaan alam padang poe panjang nagara Tanjung Sampurna. Allah maparin menghapus dosa-dosa anjeunna salami aya di alam dunia, malah mandar urang sakabehna pilu anak hawa anjeunna ditempatkeun di tempat tumpang mulia-mulyana, dicaangkeun alam kuburna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perjalanan ya santunan cing nyungkeun bantosan ngetak deui. Ya, ieu udah sok ngiring ngetang. Sing deui Pak anu tos jutaan gede sebenarnya meja. Ya, 3 juta. Hasil kardus hasil dus anu tadi nembe 3 juta. Ya bantu anu receh mah. Dede sakola teh. Iya. Dede sakola teh di mana? Tangerang SD. 12. Hari notos daya salah. Bapak, ayo mama ayo. Kemana?
Aduh wargi setrici. Bapak ayah kene. Mana? Di bumi seberapa orang? Di luar. Dede, Adi, Bapak. Pokoknya mah udah letik hati ya. Si kuat. Kamu sekolah kelas 6. Samen aja. Tos KPSR saragam aja. Sepatu. Buku. Berarti kiring Bapak Ustadz aya berkahnya. Oke, Bapak aya aji spesial dengan alat-alat sekolah. Dede sekolah tadi kelas berapa? Bade ke SD kelas 1 berapa? Kelas 2 seragam. Sepatu. Atos. Oke, Bapak aya artos pas hidup kasih mamanya. Kasih mama ke orang sekolah. Yo nanya sekolah perwakilannya. Sini deh.